itu boga pagawean teh euy. Itu boga paket bea. Oh no. Di mana aku masukkan? Tugan cek didinya kudu kumaha ya carana mensolusina. Cekurang mah ieu mah peuting nya teu peuting nya peuting heeh ke urang mending keneh nuan lilin maneh nu liar. Heuh da aing teh bagong. Geus siga didinya bagong mah. Bari nyadap karet paeh wae karetna. Nyadap kaung caian. Oh no. Urang bingung gitu euy. Hayang duit loba kudu kumaha carana. Tali. Mana sira? Mahanya euy. Tim kolor sia. Balik teu aing keur ngomong. Sia. Oh euy aing hayang kacayulat buat yang papang nih, yang kehampangan awaknya. Oh jeung atuh ka ditu. Oh ieu. Sahendang euy asa kudu anu mah. Terima kasih kepada Bapak Dadi Rosmawan yang telah mendukung dan mensupport channel Sam Official. Bagi kalian yang bingung mencari bunga sekitaran daerah Langka Pelancar, bisa hubungi nomor di bawah ini. Tepatnya di Desa Bojong Kondang. Bunga tersebut serbaguna, bisa buat pacar, bisa buat mantan, bisa buat ulang tahun, bisa buat acara perpisahan, dan buat acara-acara penting lainnya. Yang penting tidak jomblo. Anda bisa menentukan motif tersendiri di bunga tersebut. Bisa ditambahkan uang, rokok, boneka, dan lain-lain. Yang penting tidak motor, traktor, dan helikopter. Ada satu lagi bagi kalian yang ingin bertunangan dengan orang tersayang, ada backdrop. Jika saya salah menyebutkan backdrop, bisa cek di Google. Karena saya serba salah, yang selalu benar adalah cewek. Terima kasih. Naon kok tahu aki tuh budak nelpon bahan aing mah hiji deui euy. Ieu teh minum euy. Kakara gerek kepala aing teh gara wae sigenya kumaha di. Bari mana gitu. Disaprol. Halo? Gimana? Kelak kagok ya, dia nempoh lapala ya. Coba pisan buahna. Wow. Kali akhirnya sok. Tidak gua di tempat biasa. Kumaha? Ayo nak. Siap. Urang OTW kadinya. Sok buatkeun. Main bos. Jalan tadi euy. Asumut. Tiga aya kepentingan siga euy. Yo. Rewas wa aduh. Ya, aing teh kieu nya manggil sia teh. Bingung. Kalak. Hah? Punten sok. Bingung sia teh ya kayak datangkeun di dinya teh. Teboga duit, bingung pemasukan, tina ladang karet naparae, ladang nyadap caian. Oh no. Kan bingung teh dinya boga solusi teh jang urang, boga pagawean teh rada merenah.
ariskan urang teh bieu nelpon ieu didinya nelepon urang dia keur ngalapala ari si aya lah pala uang aralawe itu ngetting saha itu teh pala teh ku urang mah keur diilikan we ngan engke kudu nama rada keur eueuh sasaha geuningan uang aralawe teh lumayan itu lobaeun bedon 2 kintalan Berarti ganti nama si pencuri ikan malam, si pencuri pala siang. Iya si timun dina pisan ya teh naik cai tadi eka cai naik ngompol. Ontar bodoh lah. Ayo Gila pisan di cai teh kumaha deui? teu karuh cai gitu. Gila pisan cai na. Padahal mah da ku aing teh kudu buat di sistem ieu teh gitu. Soalna bisa tetere-terana naikna. Bisa sen balik wah pas we kitu ku aing. Kapangi ku aing. Pahang. Pahang, Mbak. Itu lu terus sih, Kak. Teuing meureun keur keneh mah. Di WC buka bala tukang nyabun. Tadi kumaha enak tenggelan. Ulah keluarkan lah. Coba mereka keluarkan tenggelan lah. Ayo, mumpung ini berat atuh. Pokoknya mah ya, Bos. Si makan bata pita suara ya hayang tenggelan. Halo, Bos. Tenggelan. Kata tak gelap buka badan kitu kan nyabun. Wes. Nah, kalah kabur. Ya. Lumayan. Buke keongeun. Naon mesti anjing kieu. Aing terasa boga bala tukang nyabun. Aing mah siap sabar ka aing. Ini urang gabung aing. Bisa kasih lagi dante Bruh. Kena. Jadi orang kampung mah hidup teh nyuluh we jeung nyuluh gawe nate nih tuh tanggung ala tuh taikan tuh tempo tuh di luhur tuh taikan bro Capek ya guys. Coba ngumpulkan suluh. Ayo nama.
sare heula aing mah istirahat. Sare kena sare di dieu. Aing nyeri hati pisan si Sapro yang balas dendam nyeri teh dengan si boson di aing. Udah kuat di aing lah. Ini kena sare heula lah aing ge. Kuat. Ayo nong tiang si Sapro. Ayo. Aing ngimpin naon ieu euy? Nya saararaneh kieu. Capek sih euy. Hees ya. Ani, jangan tinggalkan aku, Ani. Apa kau mau tahu bulat yang gurih-gurih nyoy yang sangat bulat sekali, Ani? Tidak, Rumi. Tidak. Oh no! Si aku yang tuh, tunggu, tulungan. Dia aing nyeri hati pisan ku si Sapro. Aing disakiti pisan nih mah ku si Sapro. Diusir. Tenang lah, tenang, sabar. Dan si ieu boga ilmu anu leuwih ampuh. Tenang kuing lah dielekeun si Sapro mah bae. Yang balas dendam bukan main sumpah ya. Siap lah keun kuing. Kajen ke sorangan kuing lah. Tenang, sabar ya. Oh, tenang ya nama kuing maneh diberi ajian. Tuturkeun urang ya. Turutan uing ya. Sok, ayeuna maneh sapa? Sila. Jagakeun uing. Yuk. Berem. Cek ya. Oh no! Mantap. Udah. Ajian uing geus turun kerja kabeh ya. Yuk, ayeuna mah uang balas buat si Sapro. Ayo yuk. Ya, aing teh boga pirasat tebetah ieu teh. Bisi aya naon-naon ka didinya, buka urang. Dinya mah cicing we pokona mah di imah ulah kemana-mana nyangu naeur cai pokona mah. Gegeron karena itu pokona mah. Ieu mah geus boga bala da enan di sidin. Geunes eta nu jeung urang mah engke. Bisa aya naon ka urang, maneh mah cicing di imah. Nya kira bos dah tuh orang teh lain awewe titah nyangu jeung gegeroh mah. Lain kitu, kapan di zaman meureun lemah teu boga ilmu.
Meureun aing nu repot mangke pas geleutirnya mah eleh lah Kang. Ari sih urang teu boga omongan, urang mah boga pikiran. Kapan geus nyangu di imah. Atulah bos, kumaha bos we. Ini aing mah aya si Didin. Hayu aing mong balik. Cek naon balik bos? Nyeuseul. Halo